Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Hilman Abdurrahman Fauji. Abdi ti kelas 10 MIPA hiji bade macakeun sajak anu judulna Mapag Peuting Kaagungan. Wanci peuting nu geus simpe, kuring nyaring najan awak rada cape. Dume hayang sugan jeung sugan, panggih peuting kaagungan 1000 bulan. Kuring bunga anu taya babandingna, sakur nikmat anu sakitu lobana, hirup berkah rejeng taat, muga tepi ka akhirat. Peuting ieu muga jadi panghampura tina sagala dosa, jadi pangraksa tina seuneu neraka. Sakitu ti sim kuring hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.